Alhamdulillah. Jantan sanes orang Jawa Barat tunggu umum nama seluruh dunia saur abdi nya anu tiasa nepangan mengadang. Kamu pamirsa Mang Adeng. di mana Bacana, ayana? bacana Mang Adeng. Mang Adeng. Jantan pamirsa di mana Kau ayana? bawa teuy. Bau pilih hoyong tepang sareng Mang Adeng mah kantun sumping wae ka Kampung Cipicung. RT na Atau sebenarnya RT berapa? atau opat. RT 4 RW Di genep RW tilu. RW tilu. RW RW tilu. RW tilu. Itu bentes. TBT Tebenge. Budek. Nya, RT 4 eta RW tilu. RW tilu Kelurahan Mangahan. Kelurahan Mangahan. Mbak Endah. Kita tunggu. Nah, nya. Pokoknya mah kalau pamirsa sadayana tong asa-asa pangitunya udah mau burung teu diangken pangitunya ku manajemen diantos disambut dengan baik ya. Senyum yang sangat lebar salah satunya pangitunya perwakilan aya Kang Ajar perwakilan selaku admin di manajemen Tepas Mangadang dan usah datang pangitun pamirsa teu aya itu dengan pangitun mudah-mudahan we Amin. aya waktu terima biasa nampaknya kayak gitu. Insyaallah emang ngariung deui. Kena laku. Ya. Alawat Nah, laku. gitu. Sim kuring oke langsung dipayun bang kita ngaturkeun pisan ka Kakang Ajar, Mang Adang sareng sanesna anu sakumaha pangitun nyambut baik lah nya nyambut baik ya sapatepang sareng Mang Adang sareng Kang Ajar sadayana sok sanaos tepang sareng anu opat ge anu manajemen sadayana. Nah, sim kuring bade naroskeun ieu Kang Ajar pami Mang Adang teh bobona di mana ya? Kanggo ayeuna-ayeuna. Ya beulah nya di dia ditepasin. Di tempat Mang Adeng itu aslinya. Alhamdulillah ya Mang Adang. Nya di saat di mana? Di mana? Tepas. Di tempat. Tepas, ayo tepas sah. Tempat man saya. Pas saya. Apa lu? Cocol. Sotoy. Abi. Sotoy ya. Tepas Abi. Tapi itu. Ada kira. Oke, Pak pemirsa tong kajong-jonan ya subscribe Di like. di like. Oke, tong heula panginten di subscribe oge channelna Tepas Adeng. Oke, pokokna mah aya di hadapnya, aya di hadap. Oke. Tepas Adeng. Diperjelas ku Mang Adang janten tepas Jatan. Lain hajatan. Lain hajatan. Oh ini. Nah artinya naon? Tepas. Tempat tuh. Tepas Oh laut. ya tempat saya, tempat Mang Adeng. Tepas Mang Adeng. Kita baru sekolah bodoh. Oke, mungkin paling saya linknya di harapnya, pokoknya mah di atas komen-komen dong panginten. Kangke pami hajatan mah ke Mang Adeng diulam ku Kakak Uci nya. Di mana? Oke diulam ke nyepitan ulang kali. Oh. Oke diulam Mang Adang sareng kru sadayana sareng manajemen sadayana nya. Ami ya bodoh. Kentot di sepitan di ulam. Aduh, tong gitu. Ayo entot emang can disepitan? Abi emang kupluk kene. Oh, kene. Ayo entot yuswa sabaraha ya na? Abi 3 tahun. 30. Non. Apa sih? Non. Bentok umurna 30. Ai madan seberapa? Ayo berapa tahun? 100. Tong gitu aduh. Deket dia ada. Tot dirinya mau ngaku budak SD eten bau udut. Dabi mah dibekalan bensin. Kan. Aduh di badi dia tempat ada tongke. Teh jauh ada tongke. Gitu. Ntar Bapak Bayu santai Fitri di dia. Kalah papayun pae san. Iya nya. Iya. Bisa ilung madang kok. Pami Kang Ahyar pami Mang bobok nyalira wae di atana di rencangan ku grup atana Jadi rame. nyalira wae. Pecung. Madang bisa ilung kok iya bisa. Bisa teh. Hah? Bisa. Oh, bagus. Waduh, bagus. Eta udah jalan deh. Tempat mangadang tempat saya. Tuh. Aduh, Kang Ahyar punten pisannya sing kuring beubeuleng ngawaga waktos Kang Ahyar. Aktivitas Kang Ahyar teh mangga sadayana hapus punten satajananya. Itu serius. Papatan. Kah? Papatan. Perapatan mana? Ke kanan, togi, Pak. Perapatan kiri kanan belok beras teh. Beubeuleng pertarasan.
Atas sekapangin teh. Kang Ahyar Atas sekapang. kelaku adminna tepas Mang Adang beberapa pertalasan kita Fikri. Cakep wae. Cakep. Terus saya Mang Adang cakep. Becet. Coba bawa ini becet. Bae dan simkuring mengawakilan masyarakat sadayana, mengawakilan rekan-rekan simkuring. Jadi paling pangitung ngatur. Aduh topi, aduh. Biarnya, biar sareng Ya. manajemen nulisan kita parantos. Nah, bisa bagiannya. Kayak kan dia, apa sih? Ada kan dia si Lina kemana? Kemana? Si Lina ada kan dia. Oh, balik ke dia. Bayi tamu saha eta si Lina dinana saha kasepna, Wah. apa kasepna? Gelis, Udah meureun. gitu, aku pengen tahu. Nah, simkuringnya bantu neraskan hiji pertalasan deui pami Mang Adang teh. Tapi tentu saya tanya nanya ini kumplit Ibu Ramana. Oh, karasan ya teman tes aya. Oh, Itu sama anak Cahaya. aya. Pami keluarga. Ya karasan aya rakana hiji, rajana hiji di beulah. Oh, di dia bohong alhamdulillah benernya. Dan ayam masih kena aya keluarganya. Simkuring pangitung ngatur pendidikan kalau Bapak ajarnya karena guru sadayana sareng manajemen sadayana pernah terselola Mang Adang. Alhamdulillah pangitan aya nama aya wadahna. Dinten Mang Adang teh barang tiap dinten teh aya nama aya we nya. Aya. Ayah, mangadang aya soleh. Mangadang kumaha kita sok Mang Adang, Hei. Mang Adang, pidoana ti simkuring sadayana mudah-mudahan Mang Adang panjang yuswana. Amin ya Allah. Sehat salamina, disarangan ku rezeki anu barokahnya ngagolontor ti mana wae eta mah. Yang penting mah rezekina anu barokah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ada. Cakawe bawa sih cakawenya di mana? Tapi sebudak duanya. Wah, asli. Karasan bumi ini mah, mah pas enggak. Ibu Be. Ini mah di rumah ada gitu tadi. Aduh. Oh, mohon. Oh, eta teh nu warung teh Pertama pisan di dinya dah. Pertama Pertama buka pisan. acara di Tepas mah jadi dinya. bumina pahya teh nu warung tadi. Oh sana sambil pinggiran tadi. Pinggirna warung tadi. Oh, Pernah ke mana di dinya. jantan urangnya dia Pada kadi kemana? Pada kadi dia. PPC pada kadi dia. Kumaha? Nam. PPC. Bodak-bodak budak-budaknya dia kadi dia mah. Auda. Saya pun ada sok. Lihat baterai. Oke. Mana auda mana? Aduh. Yang minum ada jantan pemirsa simkuring Kecai, aduh. simkuring mah rebes pisan ninggal Mang Adang teh nya terus terat di kumanya bisa batkeun nanti